Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, urip Sunda Rahayu. Wilujeng tepang dina channel Munggaran Sanggar Seni Jati Niskala anu mana ieu sanggar teh kapayuna bakal teras ngadamelan konten anu eusina khusus kesenian Sunda. Nah di dieu sim kuring bade ngajelaskeun maksud sareng tujuan sim kuring kahiji ngadegeun sanggar oge kadua ngadamel konten ieu. Maksud sim kuring hoyong ngalestarikeun kabudayaan anu aya di Jawa Barat khususna pamodi dina widang karawitan. Oke, sim kuring tujuanana sangkan generasi kapayuna terang yen di Sunda teh mibanda kasenian anu memang luar biasa. Tak hal sakitu sim kuring ngadegeun sanggar seni Jati Niskala oge ngayakeun konten ieu teh sangkan kasenian teh janten kalanggengan anu sajati. Tadi dia nu mawi namina oge sanggar seni Jati Niskala. Jati Niskala teh kalanggengan anu sajati. Janten tiasa diterjemahkeun deui oge, tiasa disimpulkeun oge yen ieu teh sanggar seni Jati Niskala teh ngandung hartos nyaeta mudah-mudahan kapayuna seni teh bakal janten kalanggengan anu sajati. Janten kasenian di Jawa Barat, kasenian Sunda henteu luntur ku kaibunan oge teu laas ku kahujanan. Aku kituna sim kuring oge dia memang gaduh sababaraha program di antawisna hoyong ngakolebkeun atau tapi ngahijikeun antara karawitan sareng penca memang penca oge karawitan keneh oge aya di dinya sarana pendukungna nanging hoyong benten tinu sanes kumaha carana oge bade ngagarap sareng musik kontemporerna di antara sareng keyboard sareng musik barat intina dijikeun sangkan teu katinggalin ku zaman, sangkan urang teh katinggalna ngindung ka waktu oge mi bapak ka zaman. Tadi dia sim kuring aya deui anu ayeuna bakal diteraskeun teh anu munggaran deui saatosna ieu teh bakal aya video-video anu salajengna di antawisna nu kahiji aya tembang Sunda Cianjuran, nu kadua aya kacapi kawih dina lagu Kalangkang kitu nya kini baris dipintonkeun oge aya juru kawihna kitu. Oge nu katilu nyaeta pop Sunda. Kuhal sakitu sim kuring nyuhunkeun rajonganana di bantos ieu channel sangkan berkembang kapayuna sangkan abdi sareng rekan-rekan sadayana tiasa sumanget dina ngagarapna oge meureunan kapayuna mah moal dina karawitan wae sim kuring teh meureunan bade ngagarap sareng kasenian sanesna. Nanging ayeuna mah nu bakal ditonjolkeun pisanna nyaeta karawitan kitu intina mah. Sim kuring oge nyuhun batasanana ieu channel teh di-like, di-subscribe gitu oge bagikeun ka rencanganana ka wargi-wargina sangkan supados ieu channel teh pada mikawanon sadayana oge namihan kasumangetan ka sim kuring oge rekan-rekan pikeun ngadamelan konten salajengna. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun urip Sunda.